RT ya ini ya, mudah-mudahan RT di mah ya. Bukan menang sembako itu RT. Tak milik mah yakin. Amplop doang namanya tanya. Amplop tak lain. Doang nama amplop. Yakin iya milik. Memang kalau RT ini semenang di jalan. Kak, si Adung eta yang ngomongin amplop eta, tapi menang nimu dong eta amplop eta. Dan ku aing di cokot eta amplop eta pura-pura nu aing bae. Oh, si Black. Black. Nyara naon ya? Jalan yang amplop yang ragak dia mah. Amplop di mana? Salah nomor amplop. Amplop pokoknya mah eta terus nyolakeun amplop yang ragak. Itu temanggi-manggi. Nya gede usina eta. Lu bener dia ulang apa? Lain mah kita beda. Itu serius temanggi. Oh, temanggi. Kayak jalanan. Lain aing deuleu tadi dia mulung amplop yang itu tuh. Mana? Tetah talang kala. Atuh mana tuh? Tetah. Mana tuh? Tuh. Tuh Black tak percaya mah. Kuno lah yang tadi pernah lihat bah dia. Di mana orang tenimu amplop tenaon aing. Coba kieukeun kabeh leungeunna coba aing teu percaya na leungeun dikaburikeun gitu mah. Kieukeun kabeh tah. Bener aneh mau tah. Tanya. Ya eta bener bae. Kayak aing mah nyaho ya. Lamunnya ya bener amplopnya Black. Dia kudu nyaho sina. Sabaraha coba amplop ieu sina. Ai masalah eusi mah rahasia tah mah. Malah ada dibejakeun mah. Aing mah teu bisa kitu. Kuari menulis share bukti. Ieu sina sabaraha lamunnya amplop di dinya. Kitu bae mah. Geus kieu beta mah kadiekeun baheula. Kayak aya jeung dia kitu. Ku aing dibere kayak. Bade ieu bawa si Black mah ieu nya amplop. Nya aing hayang ieu. Oh burung Black ya. Oke aing tapi bere ku dia nya. Ya amplopnya. Awas kadiekeun ya. Oh ya burung. Gampang ku aing geus. Geus kata dia. Nuhun yang timo kota yang nyaran tadi nya. Eta si Black. Buka amplop geus menang nimu aing di dinya. Geus milik aing. Tapi aing mah teh yakin eta lamun amplop si Black eta. Lain di si gurak gerik naik. Aing sekalian kanu RT ku aing bebejang ka RT. Lumayan bae nya boga amplop sakitu geng 10.000 sin kabeuli bensin. Parah bae tuh kodek ngojek mah. Hei, minta moal poe kitu bae ta. Aya nu daek dieu dianteur-anteur. Aya 10 na bae ta, menang 100.000 sapoe rek. Panglaris nang sakitu ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ja adong ieu. Aya perluan ka ditu men ieu. Lain teh ya, ja kadina murang aya perlu bae ya, ja pangdenge urang mah cair cenah RT ieu. Atuh coba rada dia. Aya dia dong naon anu cair ieu. Atuh biasa perdologan. Oh, nu kamarip tuh geus cair tah mah. Ai lagi kumaha jatah. Ya geus bae dieu keur ya. Ayo. Kieu ieu dong. Ari nu adung mah ieu cair mah cair eta dolong kamari. Lain dialihkeun ka batur. Dialihkeun kumaha maksudna ieu? Atuh ge lah tenang. Gati amat yang ngobrol jeung jawara. Ieu mah kieu dong, dialihkeun amah kan. Dia mah can rumah tangga. Jadi anu geus rumah tangga mah meunang gitu. Pan keuri ge teh salah data doang, sugan teh adung eta geus kitu orang encan. Eta kan dialihkeun. Tah, lamun kitu ku aing karak ka harti, jelas karak ngomong eta. Gitu. Lain naon ya? Batur mah ngomong cenah aing meunang, makana aing datang ka dieu. Oh, gitu. Jadi mastikeun gitu nya. Bagus eta mah geus dijelaseun gitu. Atuh geus eta meunang, mah emang aing can rumah tangga ieu gitu. Geus ieu mah kieu bae borong teh pan aing kuari keur teu boga duit teh ari teu meunang mah geus injeman duit bae borong. Ja aing tadi nimu amplop di jalan, panggih ku si Black. Atuh ka di aku. Ngomongna boga aing cenah amplopna. Jika yang milik aing. Di mana di amplopna? Lain ulah dibikeun dia mah milik dia teh padahal mah dong. Pugu si Black na kekeh cenah eta amplop aing cenah si Black itu. Di belah mana pe dimana? Atuh di ditu na deket beuti jengkol teh. Beuti jengkol di dinya. Oh, di jalan. Dia mah asa teh mah di dinya atuh amplop aing dong. Lah, pusing aing melajuna ieu.
tadi si Black lu ngaku, kuari RT ngaku, emang sebenarnya eta amplop usaha sih? Eta amplop ho nu aing eta dong. Sebenarnya ngeun kieu eta. Penasaran nih, nang amplop yang menang tadi ti budak. Kabel yang bensin lah. Pangaruh bayang tadi nganter nu ya nu ngajuru. Lumayan. Jadi si amplop eta geus dicokot teh geus sina mah tah. Geus sina ge 10.000. Aing ge upah nganter nu ngajuru. Itu mah kosong cangkangna. Ngeun dia oleh bebeja ka si Blacknya. Lamun itu kosong. Ieu 10.000 kok yang diinjekkeun ka dia ya. Oke. Tuh, atuh berarti si Black nu katipu mah nya. Lain aing dikeun ku dia tadi. Ieu duitna nuhun ya, aing rek balik ya. Geus Jaburit, gegeraeun naik. aja nginjem ke dewa yang jasa kitu doang tadi amplop kan. Oh, rata si Adung, duit 10.000 ge teh gableg. Kalah nginjem ka aing di kajel mah teu boga. Aing dasar pamereng ge amplop batur eta. Pokoknya mah geus kieu mah boga duit aing. Taek bae ka si Adung ditipu. Kuku lain amplop aing ya. Penasaran aing mau sieun sabaraha ya hang neng. Beli ban rokok sabungkuseun. Penasaran aing mau sieun ya. Haji deng, usia noreng. Kicara nama aing nu katipu ya mah. Bangsat doang saya tak